Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dipayun urang sanggakeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kasehatan ka urang sadaya. Sholawat sarta salam mugi kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap pakulawargana, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya selaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun ka saderek panata acara anu tos masihan kasempetan kasimkuring kanggo janten panumbu catur dina ieu kegiatan. Wilujeng sumping ka para pamilon ieu diskusi teh dilaksanakeun lantaran aya rasa prihatin kana kaayaan lingkungan sakola anu beki dieu teh beki ruksak kusabab henteu dijaga. Di antarana nyaeta micen runtah padu bae. Tujuan ieu diskusi teh nyaeta sangkan urang bisa ngajaga ieu lingkungan sakola urang bersih, sehat sareng henteu nimbulkeun panyakit atanapi musibah. Dina kasempatan ieu narasumber Bapak Ari Fitraturrohmah anu bade medar materi ngeunaan ngajaga kabersihan jeung kasehatan lingkungan sakola. Supaya acara lumangsung kalawan kalancaran, simkuring Mezaluna Azhara bade janten panumbu catur dugi karengsena. Ka Bapak Ari Fitraturrohmah sumangga dihaturan kanggo ngabahas materi salami 15 menit. Hatur nuhun ka Bapak Ari anu parantos nyampikeun materi. Mangga ayeuna ka siswa-siswi ieu diskusi bilih aya anu teu acan paham atawa panasaran kumaha wae ngajaga kabersihan ieu lingkungan sakola urang sadaya. Mangga dipasihan waktos kangge ngadugikeun pertanyaan ka narasumber. Teu kenging hilap sebutkeun nami sareng asal kelasna. Mangga masih aya waktos kanggo nu sanesna anu bade ngadugikeun pertanyaan. Hatur nuhun ka Bapak Ari anu parantos ngawaler sadaya pertanyaan. Alhamdulillah ieu kagiatan diskusi siswa-siswi parantos rengse. Mugi-mugi mangfaat sareng ngajantenkeun panyumanget urang sadaya kangge urang sadaya ngajaga lingkungan sakola ieu. Hapunten bilih aya kalepatan kakirangan mangga nyanggakeun deui ka panata acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.